kokak buah kesemak kompak nama kompak ngan cegah nu amek arek ka amek kumaha atuh datang ka dieu teh hoyong botrang cenah nge ayeuna kudu ngadadangukeun heula nu kieu mah di pangajian ge aya cenah nya wayahna da ieu tali paranti nu teu tiasa dikantunkeun ku urang leres teh sing sabar insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra wa yublighul darajatal mustaqsa. Asyhadu an la ilaha illallahul ladzi kasurat ni'amahu fala tu'addu wa la tuhsa wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu aqsara minar ramli wal hasa. Labbaika ya rasulullah, labbaika ya habiballah, labbaika ya syafi'allah, labbaika ya nabiyallah. Wa imamuna wa huwa sayyidina Muhammadin wa qudwatuna wa huwa sayyidina Muhammad wa syari'atuna wa huwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja ila akhir ayah ma'anane wallahu alam bihaqiqatul murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raqiba an sunnati falaysa minni. Tabarrukan bi doa Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mangga sadayana barokah na bulan Rajab. Allah wa balighna wa hasil maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma ftah lana abwabal barakah, abwabal rahmah, abwabal ni'mah, abwabal quwwah, abwabal lafi'ah, abwabal mahabbah mawahdah wa abwabal sakinah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para juama, para asatid wal asatidzah anu aya di tempatan sahibul wilayah, sahibul qaryah anu kupribados dipihormat. Oke, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tehilap ka wabil khusus ka kersana abah nu namanya anu tos nyanggakeun naon rupihal maksad miwah tujuan mantena ngalet ngabandareut mapai-mapai catang pinangti Cipari kayu patempatan anu tos sakitu jelas eces partela bentes ngadugikeun maksad miwah tujuanana. Mudah-mudahan oge ka akhinal kiram para asatid anu teu tiasa disebatkeun namina
mudah-mudahan dipanjangkan yuswana ku Allah, amin amin gitu Bu. Tah gitu ieu mah kudu dikomando wae siga nu ijin ka ustad teh nya. Ya Allah urang doakeun ku urang para asatid nya, mudah-mudahan marantena sing ditambih-tambih milik rezekina, sing ditambih-tambih barokah ilmuna, sing ditambih-tambih manfaatina ilmuna, oke sing ditambih-tambih istrina, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya nu molotot oh kalepasan di Ciparima aya nu amin kalepasan keun walah doa anu terakhir mah teu diijabah oge. Nu penting sadayana para asatid sing diparanjangkeun yuswana diagengkeun milik rezekina kalian taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, dipasihan murang kalih nu soleh tur solehah anu turut tumut kanu janten ibu ramana taat ka Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Oke terhilap ka para tur pemerintah setempat dikawit Bapak RT, Bapak RW, oke da Bapak Amil tos dongkap, tos rengse tugasna, anu ku pribados depi hormat, oke mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke terhilap ka panganten baru sinareng panganten bari anu nampak hadir di patempatan, mudah-mudahan sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah, mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tehilap ka para bapak, para ibu, oge wabil khusus ka kersana Bapak Ujang Sarindit sakeluargi anu bade ngalaksanakeun resepsi pernikahan murang kalihna Neng Nur Fadilah miwah Cep Dede. Mudah-mudahan ieu acara sing lungsur langsar kalayan kawilujengan ti Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu agung urang tiasa riung mungpulung angin takdir tilahi urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari. Pangarsa Allah anu maha kawasa sehingga ngajantenkeun ka urang sadayana tiasa tepang rasa, tepang basa, tepang muka, tepang wajah, tepang rahrai sareng para hadirin anu mulia. Daya sanes nu janten cukang lantaran ku tepung datang tumpat canggreda deudeuh patalina asih di antaus urang sadayana. Wirehing yen Kang Dede atau Napi Cep Dede sareng Neng Nur Fadilah ngayakeun hiji pernikahan anu kalintang luar biasana sehingga urang sadayana tiasa pendak di patempatan. Mudah-mudahan riung mungpulungna urang di patempatan sing dijantenkeun hiji kasayan dipayuneun Allah, malah mandar pahala ganjaranana sing tiasa kepenak di dunia wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal. Doa keneh sabaraha kali amin Bu. Tadi hitungnya duka kasabarah kali dah fokus na emutanana kan itu tong harganing pangosan ibu-ibu mah jangan ngigir kieu cacak mayun oke rame kok ngobrol kemudian yang ngigir kieu gitu merhatikeun mana nu nyarita cenah nya oh geuning belah dia gitu nya subhanallah kumaha Bu masing-masing masing-masing nya punya ulah nyarikeun kade kecangkeul kitu wih ka Cipari teh kieu eta nya hawatos subhanallah keun we nyabunya da mualami ieu paling ge 2 jam. Siap 2 jam? Alhamdulillah. Geus tenang da aya ieu 2 jam. Ya Allah. Panuhun kalbu ka jemaran manah puji nu janten panghias ati, pujian nu janten panghias rasa. Puji hayu urang sami sangakeun ka Gusti anu Maha Suci Allah Rabbul Izzati. Oge puji hayu urang sami sangakeun ka Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Lumana nintik wanci nu mustari nincak mangsa nulugina takdir moal tiasa dipungkir kadar moal tiasa disinglar. Urang sadayana dina danget ieu tiasa ngumpul bongkok ngarenyok di patempatan, tiasa kumpul ngariung bongkok ngarenyok di tempat nu mulia tur dimuliakeun ku Allah. Tiasa kumpul ngariung bongkok ngarenyok di haplah mubarakah, tiasa kumpul ngariung bongkok ngarenyok di haplah musyahadah. Mudah-mudahan riung mumpulungna urang di patempatan, bongkok ngarenyokna urang di patempatan sing dijantenkeun hiji kasayan dipayuneun Allah, malah mandar pahala ganjaranana sing tiasa kepenak kurang di dunia wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal. Nah geus nambah deui heula ieu mah karep pemanasan. Oh panganten ge ulah langsung paduka please pemanasan heula leres nya tak kitu insyaallah datos aruningaeun ayeuna mah nya leres. Alhamdulillah. Teka selip-selip tina hati, teka selap-selap tina rasa, teka gilir-gilir tina pikir. Saur Kang Dede teh mah laula doharopil aini aqrabu fil qalbi. Walaupun kau jauh di mata tetapi dekat di dalam hati. Tapi rasa ayeuna tos dirobih ku anjeunna aqrabu fil ain wa aqrabu fil qalbi. Insya mudah-mudahan rumah tanggana sing sakinah tur tuma
tumak nina cek bahasa bong mah bahasa sinasari mah tadi mah abah bahasa Cipari sakinah mawaddah warahmah teh cek bahasa bong mah sakinah teh sare jeung aki-aki ngeunah sare jeung aki-aki ngeunah oke ulah bakal seuri hikmah tina eta sare jeung aki-aki ngeunah teh berarti kudu tumak ninah naon tumak ninah tumpak nini ngeunah berarti ieu mudah-mudahan rumah tanggina tingawitan bujang tikawitan ngora dugikeun ka rengse maksudna teh kitu dugikeun ka aki-aki pake trok itu mudah-mudahan nya ieu pernikahan yang pertama dan merupakan pernikahan yang terakhir mudah-mudahan sing tumakninah tur sakinah sare jeung aki-aki ngeunah tumakninah tumpak nini ngeunah naon ari nikah teh ninihan nu bekah nikah teh naon nikmat karasahan teh duka dalar senteu nama tosilat abdul tah kitu nya tata titi insan berbudi kangjeng Nabi nu sajati ril ibarat gapura anu derenggi-renggi atuh semua alung kembang tanjung rasa hegar kembang mawar malati nu janten jajati ning ati samoja nu janten kadeudeuh bulan dina tungtung karesek dadang daunan anda hijau ngeplok anjeuna lahir anjeuna endah anjeuna nikah menan kembang anu endah ngadalimting sapanjang peuting nyambuang sapanjang beurang nedakeun kalimat thayyibah di masrik dugi ka magrib tug dugikeun ka urang anu sami napak hadir bari jeung ningalikeun panganten baru nyatana urang panganten bari ku kituna urang sangakeun sholawat urang sangakeun kalimat thayyibah merupakan kado yang terbaik yang akan diterima oleh panganten baru amin. Ya Allah ya Rabbal sok urang ngaos doa ieu nama tibil kulub sholawat tibil kulub tiasa sadayana bantuan da abdi teh capek kikian teh nya sok Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma alas Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa atin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah hatur nuhun. Jadi kudu saimbang damelna anu di luhur kesangan anu di handap oge kudu kesangan ulah nu di luhur tepikeun ka ya tepikeun ka heo nu di handap mah tonggoh seri teu bisa kitu nya kudu bergerak bekerja duanana ngarahkeun kana hiji hasil anu mucekil mudah-mudahan sing enggal dikengeunkeun murang kali rek pameget rek istri mudah-mudahan sing soroleh nu penting nama insya nah gitu aya gawena duanana bieu teh sholawat naon cenah tibil kulut mari dina kaayaan kondisi ayeuna ieu tadi teh tos disemprot da geus aya corona cenah nya subhanallah padahal aya anu leuwih bahaya mah nyaeta virus kolorna sakali nempel 8 bulan leres tah eta mudah-mudahan di dieu mah teh aya virus corona tapi kolorna mah insyaallah aya nya mudah-mudahan sing bareuh langsung insyaallah nya kitu teh panginten kiwari pamuka catur duriang janten jarami ninangka ngababaktok ngaulah sanes bade ngabibisan ningkatkeun ngalingan raga gagati payung leungit-leungit kalapa muluntuk teu genah daya pangais aisan lesok keur budak daki ngabudan kadiri rineka wangun siloka kabita ku rahmat Gusti pedah dauh Gusti kaunjuk dina Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah ku pernikahanna Cep Dedek sareng Neng Nur Fadilah
di antawis ukhuwah Islamiyah di antawis urang sadayana, ukhuwah insaniyah di antawis urang sadayana, ukhuwah watoniyah di antawis urang sadayana, tercipta di alam dunia anu panatuk dugikeun ka alam akhirat alam abadi dengan amin. Ya Allah ya Rabbal. Aya 4 poin anu tadi disangakeun ku kersana kasepuhan Abah Ismu Ta'zim wa Takrim kalersa terang namina tapi nyangakeun salam silaturahmi ka anjeunna. Niat naon cenah nu pertama teh niat silaturahmi urang tampi ku pribados wawakil ti Bapak Ujang Bahri sarimbit sakeluargi katampi pisanku kabingahan saasta kali silaturahmina orang Cipari ka ieu patempatan dan tetep masih keneh di Cicurug. Mudah-mudahan gerak lengkah sampean para ibu para bapak sadayana bari jeung teu mapah oge da dina mobil jeung dina motor. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun hiji kiparat nya hiji kiparat nu pihal dosa-dosa anu tos dipidamel kurang sadayana, dosa anu karaos miwah teu karaos, dosa dihaja miwah teu dihaja, dosa ageung miwah alit. Ya Allah mudah-mudahan sing aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa taala padilah tina silaturahmi amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kadua tadi teh naon cenah nu disangakeun ku Abah teh nyata dedeg pangadeg ti luhur sausap rambut jeung totombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana cep naon cep Dede Suryana mun telepat dan katampi pisan duka tos dicobian duka teu acan bau nama tos dianggo katingali dina rupina mah nya soalna sadada beda gitu nya tapi kemahe da sahieu atos ditikahkeunana dina dinten Jumatkeun itu kenapa memang masalah buat lo tidak biarin aja dan memang atuh diarep-arep dileutik nya ngarep-ngarep ieu teh ieu keun tos dianggo ge mudah-mudahan we sing barokah. Alhamdulillah ATM na tos dicobi naon ari ATM teh alat tusuk manual aya deui no alat tusuk mejehna emang mejehna gitu ada mejehna sadayana oge sugan panganten anyar anu protes ka dokter dok gede teuing ieu dok leutik teuing ieu henteu sadayana elastis da lain buatan Jepang buatan Allah mentak alat tusuk mejehna insyaallah. Aya deui ti Neng Ida Nur Farida Nur Fadilah naon nyaeta BCA naon ari BCA barang colokeun gitu deh. Alhamdulillah BCA lagi bersih nya teh ieu lah insyaallah barang naon BBC can anggeus bade dianggeuskeun ku Kang Dede insyaallah dulu tos garung insyaallah sugan eta mah sugan. Alhamdulillah ATM na tos dicanak BCA na tos dicanak katampi bah nya dan nu penting mah saur teh Ida saur Nur Fadilah oge saur Kang Ujang oge naon nu penting mah 1 juta we cenah naon 1 juta teh satia jujur jeung tangkal jeung tangkal nangka tangkal jengkol di astana wios tuh barang jingjing barang bawa ge nu penting nu ngarengkol na calana gitu. Insyaallah tos teu ngarengkol di ayeuna mah nya alhamdulillah. Anu katilu naon cenah tadi teh nyanggakeun naon rupiah anu dicanak nu kacanak jeung nu dicacanak aya nu diiwalkeun cenah katampi kabingahan saasta kali mudah-mudahan naon rupiah anu disodakohkeun ku pihak panganten pameget sing dibales ku Allah kalayan ganjaran anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan janten ragi nya ragi mah teu seueur alit oge ngajadikeun pangrasa pangnikmat rasa dina ieu acara. Mudah-mudahan ieu acara sing dilungsur langsarkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Anu terakhir nyaeta doa tak tadi ge gini disilih ngadoakeun urang Cipari ngadoakeun urang Bong ngadoakeun orang Cipari amin adi leuwih kana 20 kali mah nya insyaallah da urang teh mudah-mudahan ngajantankeun doa ieu teh ngajadikeun loba duit cenah lain duit loba dulur insyaallah ngajadikeun loba dulur tos loba dulur insyaallah loba dukungan duit teh duit ya tos seueur duit insyaallah loba doa duit wae ke ka pangantenkeun duit mah nya memang da cewek matre ke laut aja ngan duit awe mah nah bohongnya kesadayana istri tapi seseueurna
gitu kan. Mung sakitu atuh panginten bilih lami teuing nya, bilih kumating daun nona, daun saga, katuruban daun awi teu ayeuna sugan jaga pribados tiasa pendak deui. Tinu datar tetep nikreuh dalam ping sabeh dituna, lamun kasar pribados nyariosna ulah geuleuh da pribados majal mituna. Saur cita-cita teh mah aku mah apa atuh. Mung sakitu nu tiasa kasangakeun hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi fisabilil haqq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.